Lur, ieu mah nya ya, isi berita ieu ya nya. Ngaberitakeun masalah MBG nya ya ieu mah. Regepkeun. MBG pan libur ya sakola teh libur cenah libur. Naha cenah MBG ge teu libur cek si AAA eta teh. Tah MBG teh libur cenah naha. Ku si kepala teingna naon BGN naon eta teh lah heuh eta we. Heuh cenah da anger kudu stabil cenah ngasih ieu mah heuh eta teh pemborosan cenah cek si Akang itu teh. Mun dijawab teh mah kitu nya. Tah kitu eta teh pemborosanna teh diliburkeun nyusahkeun cenah. Guru kudu ka sakola deui keur hari libur teh. Terus si muridna atawa indungna kudu nyanak ka ditu atawa ngambil lah. Heuh bahasa Indonesia na mah ngambil ka ditu ka sakolaan ribet cenah. Libur mah libur we jeung di pemborosan. Alihkeun we dana teh kanu lain kitu cek si Akang eta mah. Cek si ibu BGN itu mah jadi pabeulit lah intina mah. Kitu meureunana tah. Ai di dieu mah teu nyusahkeun teu di dieu mah alhamdulillah di wilayah dieu mah di wilayah abi kitu di dieu di Cikancung mah stabil we da dirapelkeun kitu. Tah masalah eta mah teu apal, masalah meunang jeung henteu mah dirapelkeun mangan henteu nyusahkeun teuing kitulah murid ieu kitu kudu ieu da dirapelkeun teh ngan meureun aya telat sitak-sitik mah heuh meureun eta mah da heuh meureunnan heuh teuing lah kitu nya pokona mah. Tah kitu tah ieu sok we lalajoan ieu tah berita ieu dangukeun. Well jorojos.